Tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Disebut naon? Usuluddin. Perkara-perkara anu pokok dina agama. Kan dina agama teh aya usul, aya furu. Usul mah disebutna pokok, tangkalna, aya furu mah cabang-cabangna, dahan-dahanna. Mana anu kalebet kana usuluddin, pokok-pokok agama? Kahiji at-tauhid, ajaran tauhid, tegesna ajaran dalam rangka mengesahkan Allah, ngawahdaniateun Gusti Allah, dimana ku para ahli usul tos diwincik aya tauhid rububiyah, aya tauhid uluhiyah, atawa tauhid ubudiyah, aya tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid anu ngajelaskeun tentang eksistensi Allah, keberadaan Allah sebagai al-khaliq, sebagai Rabbul alamin. Dijenrekeun eta. Jadi urang ulah lepat memakrifati Allah, mengenali Allah tentang rububiyahna berdasarkan informasi nuku Allah nyalira disampaikan. Teu kenging mengenal Allah di luar informasi ti Gusti Allah. Nyata melalui Al-Qur'an. Anu kadua tauhid uluhiyah. Tauhid dina anu berkaitan sareng ubudiyah. Matak sok disebut tauhid ubudiyah. Urang teh diparentah ku Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu diparentah kecuali, teu dicipta kecuali supaya mengabdi ibadah. Maka aya tuntunan ibadah ieu, tuntunan ti Allahna dicontohkeun ku rasulna. Maka eta disebut bakal dibahas dina tauhid rububiyah, uluhiyah atanapi ubudiyah. Anu katilu tauhid asma wa sifat. Tauhid anu ngajelaskeun mengenali Allah, memakrifati Allah tina hal asmana, jenengan-jenenganana, wasifat jeung sifat-sifat Gusti Allah. Jadi teu kenging urang nyebat Allah di luar Asmaul Husna. Teu kenging urang nyipatan Allah ku sifat-sifat anu teu wajib di Gusti Allah. Eta termasuk kana urusan usuluddin. Anu kadua anu kaasup kana urusan usuluddin teh wan nubuwah. Tina soal kenabian. Diangkatna seseorang, diutusna seseorang, dijantenkeun nabi atanapi rasul. Maka masing-masing ngagaduhan naon ciri-ciri anu pasti. Tatkala ciri-ciri eta teu ngancik di hiji jalma, najan cek paribasana gogoleran ceurik getih, ngaku-ngaku jadi nabi, teu bisa disebut nabi. Maka orang mengenal seorang nabi di mana berdasarkan nubuwatna anu ku Allah tos diterangkeun dina Al-Qur'an. Sabab sementara ayeuna aya jalmi anu salah nyebut nabi. Lain salah nyebut namina, pugu-pugu si itu teh ya, lain nabi lain naon, dar disebut naon nabi, padahal nubuat teu aya dina dina. Contoh anu dilaksanakeun ku orang-orang Ahmadiyah Qodiani anu nyebutkeun yen Mirza Gulam Ahmad teh naon cenah nabi, padahal teu aya tanda-tanda nubuah dina diri saha Mirza Gulam Ahmad, berarti eta salah. Geus kaluar tina usuluddin, tina pokok-pokok agama. Anu kadua, anu katilu wal ba'su wan nusur, tentang ba'as, tentang mahsar, nusur. Maka ku Allah dijelaskeun anu disebut sam'iyat mugoyabat, perkara-perkara anu kakuping tapi teu katinggal,
kumaha kaayaan di barjah, kumaha engke urang hudang ti pakuburan, kumaha urang dikumpulkeun di alam mahsyar, kumaha urang dihisab. Ku Allah dijelaskeun. Eta termasuk kana naon? Usuluddin.